Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra-mitra pumiareup dongeng Mang Guru. Wilujeng wayah kieu wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru dina acara ngadongeng. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Cibuntet. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-10. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Tong hilap sateu acan ngadangukeun ieu dongeng diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe-na. Sakali deui diantos like, komen, sareng subscribe-na. Etang-etang ngiring ngarojo ngadeudel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Sapertos biasa sateu acan Mang Guru neraskeun deui ihanca carita. Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirtub anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu ka-8. Kintun-kintuna nyaeta kanggo Kang Iwan Kurniawan, Sumedang hadir Mang Guru. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, alhamdulillah manco deui Mang Guru, manco tur nuhun. Teras kanggo Teh Akila Madristi, manco Mang Guru. Kintun-kintuna mah kanggo Mang Dadi sareng Mang Idad anu ngeureuh tempe. Sukses terus Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Sri Hartati Purwakarta, manco selalu Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dika RSBR Bogor, manco MGR, hatur nuhun pisan, mugia sehat sareng rahayu salalawasna sareng kulawargana, amin ya robbal alamin, amin, hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Suba Sampurasun neras nyakseni satuhu, hatur nuhun MGR dongengna. Sami-sami pangersa Abah Suba. Teras kanggo Kang Laksono Hendro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir teras hanupis MGR Cibuntetna sami-sami. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar, alhamdulillah Bekasi hadir MGR, top lah, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah El Hatman hiji opatilu hadir manco Mang Guru, hatur nuhun sami-sami. Teras kanggo Kang Asep Daryana Ciga Nitri Buah Batu hadir Mang Guru MGR, keren lah, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Man, assalamualaikum, waalaikumsalam. MGR ngiring manco deui Mang, akang teh ti basisir kidul Cianjur, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Nunu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Kang, tong seueur teuing ngabacakeun kintun-kintunnya. Da abdi sanes ngadangukeun kintun-kintunnya Kang, punten nya. Mohon saur Mang Guru oge upami alim ngadangukeun kintun-kintuna tiasa di-skip wae, mohonnya gampil lah, tiasa di-skip wae ka detik atau menit di mana dongeng ngawitan. Itunya Kang Nununya. Kantun di-skip wae tah nya do yeuna. Naon namina teh waktosna kantun di-skip wae langsung kana dongengna. Teras kanggo Kang Ade Walahar 06 hadir deui Mang Guru MGR, mantap, hatur nuhun Kang Ade Walahar di Purwakarta. Teras kanggo Kang Saniko Swarasan, manco sambil nonton panggung 17-an Mang Guru, mangga hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dana Leo ngiring manco deui Mang Guru, tos 3 episode teu ngadangukeun. Kamana wae atuh, hatur nuhun. Teras kanggo Lia Ayu Wulandari Bawel Sampurasun, mampir deui Mang Guru, assalamualaikum WRWB, waalaikumsalam. Mohon wilujeng manconya di Taiwan. Teras kanggo Mamah Nur Hayati Bandung hadir, hatur nuhun.
Teras kanggo Kang Ruslan hadir Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ahmad Rifai hadir Mang Guru ngiringan ngadangukeun mangga hatur nuhun. Teras kanggo pangarsa Abah Ujang di Purwokerto manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Teh Enji di Pandeglang Banten hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dede Rustandi alhamdulillah urang Garut hadir sanaos telat hatur nuhun. Teras kanggo Mang Hair Manglid hadir Mang hatur nuhun. Teras kanggo kasepuhan Pak Didin Jumidin di Balikpapan hadir Mang Guru manco deui hatur nuhun Pak Didin Jumidin di Balikpapan. Teras kanggo Nenek Ani di Subang hadir MGR hatur nuhun. Teras kanggo Kang Raka Ebit hadir MGR mantap hatur nuhun. Teras kanggo Kang Erik Sunandar hadir manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ujang Lilih hadir Mang hatur nuhun. Teras kanggo Babe Uteng 1154 ngiringan manco deui Mang mangga hatur nuhun. Teras kanggo Kang Rusli Yoko Pamili salam ngadangukeun manco hatur nuhun. Teras kanggo Kang Asep Ardiansyah Yuliantara Cikarang hadir hatur nuhun. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna hadir MGR hatur nuhun. Teras kanggo Teh Dinar Rahmawati Maura manco hadir hatur nuhun. Teras kanggo Teh Anita Parel hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Asep Jaya hadir deui hatur nuhun. Teras kanggo Kang Jajan Jainuddin Jogja manco hatur nuhun. Teras kanggo anu bager ka Mang Guru Kang Endin Saripudin di Patok Besi Subang manco deui hatur nuhun Kang Endin Saripudin. Pamugi Kang Endin Saripudin sareng kulawargi aya dina Ginanjar kawilujengan sehat sapapaosna amin. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna manco Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna Banjar nyakseni Mang Guru hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Mamah Nuri Nurhayati. Mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun Mang Guru ningalna dina pairan kolom komentar seri anu kasalapan. Mohon kumwe ka sadayana para pemirtub dongeng Mang Guru di mana bae ayana. Wilujeng wayah kieu, wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru di lembur Mang Jujum genjeleng ku kabangsatan anak emas Mang Jujum jeung Mang Jaja. Kabeh warga milu manglebarkeun da kawantu lain harta anu saeutik emas nepi ka 3 peti teh jeung kabeh ge eueuh anu teu ngarasa heran eta cenah maneh nepi ka aya urut kuntung sagala. Terus petina oge ditunda deui kalayan rapih dina urutna. Mata kitu oge garong teh kacida nyalsena. Pupuh lembur tepetot-petot ngelingan Mang Jaja katut Mang Jujum sangkan bisa narima kenyataan pajar teh ari anu kangaranan milik sorangan mah moal nepi ka nyangsang dina ti korobatur. Mang Jujum jeung Mang Jaja oge antukna mah saladar tur pasrah kanu geus tumiba ka dirina. Alhamdulillah cenah anu jadi anak bisa baralik deui dina kaayaan salamet oge. Atuh warga lembur saeutik gedena geus pada ngasaan eta emas teh. Perkara kahayang si Buntet jeung Ciyoyoh anu hayang jejer jeung mukena anyar estuning diutamakeun ku Mang Jujum. Ku Mang Jujum dipangmeulikeun ladang tina ngajual emas anu disesakeun ku si Japra. Katembong si Buntet siga anu bungah kacida jejer anyarna
teu sirikna ditatap diusap, bari terus-terusan ditilik-tilik. Hahaha, hade ieu mah jejer teh, Pak. Cuk si buntet, bari matana dipeureumkeun sabelah, ngeker jejerna. Hehehe, nya pasti alus da tumanku awi kirisi jejer maneh mah. Cek Mang Jujum ngahehe, jiga anu geus poho kana masalah emas anu leungitna. Hahaha, heueuh nya Pak, geus teu sabar uing mah. Isukan mah rek nguseup, kawalungan Pak ah. Cek si buntet deui, bari surungah serengeh nembongkeun huntuna. Heueuh jung bae, keur naon dibeli oge aringan saukur ditempoan wungkul mah. Ngan kadewe sing ati-ati, ulah buri teuing we deui balik nanya. Cek Ceyoyoh milu nimbrung. Hahaha, siap Maratu siap. Hayang sare ah tunduh. Cek si buntet, bari ngabeberkeun dampal leungeunna anu ditunda luhureun halis. Ceyoyoh nyeleuketeuk asa kagugu ku pamolah anu jadi anakna. Mang Jujum oge kitu deui, nyerengeh bari tina bibirna ngelun ngaluarkeun haseup udud. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, dina poe isukna kira wanci haneut menyon, haneut moyan, si buntet geus tatan-tatan rek miang, jejer anyar geus dikekeupeul, upan cacing geus dibuntel ku daun tales, dina tonggong ngadaplok gembolan leutik, wadah dahareun minangka bekelna. Hahaha, Mak, uing rek nguseup heula nya. Cek si buntet amitan. Ceyoyoh ngan saukur unggek bari ngareret. Kituna teh ari leungeunna mah jongjon ngawur-ngawur beunyer, maraban hayam-hayamna. Geus kitu mah gedig si buntet indit. Sanepina ka palebah dapuran awi, mengkol heula ka katuhu. Anu maksudna mah rek nyamper si Lukman, batur sapangaresepna. Ngan hanjakal si Lukman keur eueuh, anu cenah mah keur milu ka kebon jeung bapana, teu jadi halangan. Ngan gedig gue si buntet indit sorangan muru kawalungan. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, sanepina ka anu dijugjug, gancang milihan lintung-lintung walungan. Da ari lain dina lintung nama sok kabawa palid, da bubuhan caina tarik. Serat-serat, geus tapis eupan cacing dipasangkeun kana useup, lung dialungkeun kana lintung. Teu sawatara lila, uronyod durudud, karasa aya anu nyanggut kana jejerna. Si buntet curinghak, bari gancang ngeduutkeun jejerna. Deug kucipak, karasa jejerna ngajedud parat nepi kana jajantung. Sat kiriwil, lauk emas anu gedena sagede opat ramokolot kekerepekan dina tungtung jejer si buntet. Si buntet pohara bungahna, torek bungah kumaha, da biasa namah kawilang hese hayang menang lauk emas teh. Kari-kari karek mah celom, geus ngalarisan ku lauk emas. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, aya kana sawatara lilana si buntet mapai-mapai sisi walungan. Teu karasa kalangkang sorangan geus katincak, anu hartina panon poe geus aya di luhureun embun-embunan. Aya anu aneh karasana ku si buntet mah, museup teh asa babari, lauk emas di walungan asa ngaradak loba. Beunteur jeung jeler oge meuni garede teu siga ti heula, tapi teu dijieun pikir kapapanjangan. Gek si buntet diuk dina luhur batu anu luhureunana ngaroyom tangkal malanding anu ngiuhan eta tempat. Sok korang wadah lauk anu geus pinuh, ditunda gigireunana ku si wol ngaluarkeun timbel, ngan calebek dahar siga anu nikmat pisan. Menang loba euy, cek hiji sora ngageureuwahkeun ka si buntet. Si buntet ngagebeg bari ngareret kana datangna sora. Hahaha, geuning maneh uk, ani ngareurewas atuh datang teh. Cek si buntet bari ngareret ka jirim anu ujug-ujug aya di gigireunana, anu tayalian si Uuk sobat goibna. Hehehe, wah menang loba geuning, jejerna alus deui ayeuna mah, cek si Uuk bari ngareret kana lauk jeung jejer si buntet. Hahaha, heueuh anyar, menang meuli bapak, kamari ladang ngajual emas teh. Tembal si buntet saayana. Hehehe, heueuh alus, geus kabeuli sawah atawa kebon atuhnya ayeuna mah Mang Jujum teh.
Tanya si Uuk siga anu bunga. Hahaha, ah boro-boro, masna oge aya anu maok. Komo anu Mang Jaja mah beak kabeh. Ari anu Bapak Uing mah disesakeun saeutik kunu maokna teh. Tembal si Buntet. Hah, aya anu maok. Anu baleg sia ngomong teh. Ceuk si Uuk semunga jenghok. Canggeus neureuy sangu anu keur digayemna. Ngan darak-dak we si Buntet nyaritakeun kajadian anu geus karandapan ku kulawargana jeung ku kulawarga Mang Jaja. Deug, aya rasa teu ngeunah kana hate si Uuk. Asa ambek ka jalma anu geus maling emas milik babaturanana. Wah goblok, saha jelemana anu geus kumawani maling teh? Cok si Uuk teu bisa nyumputkeun amarahna. Bangetna burahay lir beusi atah beuleum untuk kekerot sorot mata si lalatuan. Ari si Buntet mangan saukur gideug da puguh oge memang teu nyaho saha jalma anu geus maling emas kulawargana jeung kulawarga Mang Jaja. Ieu mah ulah dilila-lila, kudu sagancangna laporan ka Bapak Uing. Ceuk si Uuk, bari kituna teh las leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ari si Buntet ngan saukur gogodeg daharna teu diteruskeun. Bus sasatimbal diasupkeun deui kana gembolan. Geus kitu mah gap kana jejer jeung wadah lauk. Gedig balik muruk ka lemburna. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita si Buntet geus anjog ka imahna. Anjir, loba gedeng tet, teu nyangka oy. Ceuk Mang Jujum ngajenghok ningali lauk bebeunangan si Buntet anu kacida lobana. Hahaha, nya Pak, pangenan ieu mah jejer teh. Ceuk si Buntet curangah serenge bari ngacung-ngacung jejerna. Lain Mang Jujum bungkul anu ngajenghok teh, dalah teu yoyoh oge sarua. Da biasana ukur jeler jeung bogo atawa beunteur anu laleutik, bebeunangan ngusepna teh ari harita lauk emas anu kacida lobana. Nunu ieu teh lain meunang nguseup di balong batur kitu. Ceuk Ciyoyoh rada cangcaya. Hahaha, is amali atuh puak paok mah emak. Ceuk si Buntet ngahuit. Nya geus milikna we meureun nyai. Gancang pindang lah, pedo sigana. Ceuk Mang Jujum nempas. Teu ngomong deui, gancang Ciyoyoh ngoloyong ka cai bari ngajingjing lauk meunang nguseup anakna. Bari ngareureuhkeun kacape, si Buntet mah uplek ngawangkong jeung anu jadi bapana. Cakapeung ngagarakdak saleuseurian. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, langit geus mimiti reup-reupan, mega koneng hibar di belah kulon, dipapaes ku lelai badot anu pating suliwer di awang-awang. Ngong sora adan, Mang Jujum gura-giru katajug dituturkeun ku si Buntet. Teu sawatar lila oge geus baralik deui, kasampak di tengah imah geus ngajagrag sangu anu ngebul keneh jeung pindang lauk emas ladang nguseup si Buntet. Dina piring seng leutik, beunteur jeung jeler anu digoreng garing karesepna si Buntet. Buru ah dahar, teu kuat ieu nempona oge, ceuk Mang Jujum. Kituna teh bari miheulaan nyeuk sangu. Ciyoyoh ngan saukur imut, bak tiluanana dalahar bangun anu nikmat pisan. Sampurasun, cok hiji sora anu teu kanyahoan datangna. Boro-boro nemalan da kabeh oge reuwas ngan ukur ngareret ka hiji jirim anu geus diuk milu ngariung. Geuning maneh, rek dahar Uk. Kop tah pindangna loba keneh, meunang nguseup si Buntet, ceuk Mang Jujum. Bari ngareret kanu anyar datang, anu tayalian si Uuk. Moal Mang, sok we, tembal si Uuk. Teu ngomong deui ngan calebek deui Mang Jujum neruskeun daharna. Da geus nyaho si Uuk mah teu sarua ka daharanana. Cik Mang, kumaha caritana basa kapalingan teh? Tanya si Uuk, sanggeus Mang Jujum rengse daharna. Teu langsung nembalan, Mang Jujum malah ngareret ka pamajikanana. Ciyoyoh unggek, geus kitu mah dadak-dak we ku Ciyoyoh dicaritakeun deui kajadian anu geus karandapan. Aneh, si Bapak oge teu bisa narawang ka eta jelema teh. Pasti jelema anu boga kasakten atawa dibantu ku bangsa jin, ceuk si Uuk bari kurang kerung. Bae geus we lah,
Da kuring oge geus ridho. Mata kitu oge lain milik. Tempas Mang Jujum. Ah, teu bisa kitu Mang. Tuman diantep wae mah. Ceuk si Uuk teu panuju. Reup si Uuk meuremkeun panonna. Heuleut sababaraha waktu, berai panonna beunta deui. Dadak sakala geus aya di hareupeun karaton jin, ninggalkeun kulawarga Mang Jujum. Gancang si Uuk asup ka karaton, langsung ngadeheus ka bapana. Wah, kumaha cenah Raden? Ceuk bapa si Uuk langsung nalek. Sami teu aruningaeun Pak, tembal si Uuk. Raja Jin hulang-hulang museurkeun pikiranana. Ampun Kangjeng Prabu, tapi anclomkeun eta batu alik hanya ieu wajah. Pokna saurang juru nujum kerajaan jin bari nyodorkeun cai anu diwadahan ku wadah tambaga. Raja Jin unggut-unggutan celom ngancelomkeun batu mustika kana cai anu dina baskom tambaga. Buluk-buk, buruk-buk, buruk-buk. Cai anu dina wadah tambaga siga anu ngagolak, wadahna oyag-oyagan, gancang dicekelan ku si Uuk. Rap, cai anu ampul-ampulan eureun, beuki lila caina beuki tenang, nepi ka cicingna teu oyag-oyagan deui. Cah, geuning mangkeluknya kapanggih ayeuna mah Kangjeng Prabu. Nyanging yakin macak tadi teu tiasa dicoropong oge. Eta manusia teh dihalangan ku kakuatan jin anu jahat. Untung we aya batu mustika anu mampu ngadobrak papager jin Ifrit. Ceuk juru nujum bari panonna neuteup antep kana baskom tambaga. Si Uuk jeung Raja Jin teu ngiceup-ngiceup milu neuteup baskom tambaga. Breh pisan sababaraha urang jalma anu keur ngariung nyang hareupan gundukan inten jeung emas bari cecalakatakan gara gonjakan. Wah, di wewengkon mana eta teh nya? Tanya Raja Jin. Aduh, teu jelas wewengkonnya mah Kangjeng Prabu. Nyanging sigana mah moal anggang-anggang teuing ti wewengkon walungan. Tembal juru nujum karaton. Wah, Raden, sagancangna keprakeun para prajurit. Pikeun maluru eta manusa. Bisi kaburu beak masna. Ceuk Raja Jin mere parentah ka si Uuk. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, teu talangke gancang si Uuk ngumpulkeun puluhan prajurit sarta nepikeun pancen ti Raja Jin anu kudu sagancangna dilaksanakeun. Kangaranan parentah raja, kabeh haget nohonan parentah ti anu jadi pamingpina. Yeh, cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru sijamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.